Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Sakumaha kauninga kurang sadayana yang dina basa Sunda mah seueur pisan kecap anu ngandung vokal e nya huruf teh e sareng u kitu geuningan direndengkeun. Nah, misalna wae kecap beureum, peuyeum, cicaheum, sampe, peuteuy, heuheuy deudeuh. Tah, sok sanaos kitu teu sadayana kecap dina basa Sunda nganggo gitu. Aya oge anu tah sapertos kembang, sendal, tepak, tembang. Tah sakapeung abdi sok mendakan aya kecap nu kedahna nganggo tapi diseratna teh malah nganggo gitu aya puan. Nah, contohna punten. Nah, anu leresna punten. Sareng. Nah, anu leresna sareng. Wilujeung. Anu leresna wilujeng. Aya oge ceunah. Anu leresna cenah. Tah, pami aya contoh anu sanesna mangga tuliskeun di kolom komentar. Oke, sakitu wae nya mugi mangpaat. Hapunten bilih aya kalepatan mangga wae dilereskeun da sami urang sami-sami diajar gitu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.